Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, wilujeng tepang deui nya sareng Kang Arit Bentar dina acara dongeng Sunda anu biasa dicanak ku Kang Arit Bentar. Ieu dongeng Sunda teh anu nyanak judul Sobat Siluman seri K58. Mudah-mudahan nya mitra-mitra dina ayeuna nuju aya dina kesehatan, boh sehat lahir sehat batin. Mitra-mitra sadayana satacana Kang Arit ngalajengkeun ieu acara dongeng. Kang Arit bade ngaos heula WhatsApp anu lebet. Ku Kang Arit dipelajari dipertimbangkeun aya sababaraha anu lebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, oh pamit tiasa mah cenah tapi punten ieu oge ngawaskeun anu komen mah engkewe sakantenan dina acara khusus. Bari urang kan tiasa heureuy babala gonjangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh mohon mangga kitu ge atuh nya urang ayakeun dina acara khusus we engke. Pertimbangan anak cenah Kang supados teu ngaganggu kana acara dongeng, margi rada lami ku acara senggol-senggolna tanging punten satu acara ge. Teu sawios mangga ku Kang Arit dipertimbangkeun. Ieu teh anu lebet kana WhatsApp Kang Arit teh aya kana 15 jalmina nya. Mohon mitra-mitra dina senggol-senggol atanapi ngawaler komen anu lebet kana channel Kang Arit engke nya dina acara khusus mangga anu karomen saseueur-seueurna bade heureuy bade itu mangga nanging anu sesuai aturan urang Sunda. Mitra-mitra sadayana supados teu nyangkolong teuing kana waktos sumangga ieu acara urang kawitan bae. Kamari teh nyarioskeun nyaeta siluman ti Siluman Bagong nyaeta Patih Si Hungideng sareng puluh balangna anu bade kadinya kabumina Mang Ajang. Dar harita teh Siluman Bagong najongkeun sukuna atuh Mang Ajang nepikeun ka ngagoak sirahna keuna pisan kana tihang imah. Geus kitu males eta sora angin teh ngiles. Cakakak Patih Si Hungideng nyakakak seuri. Manusia bontong ngahalangan sia bisi cilaka. Ieu mah jatah kaula anu geus dibikeun ku manusia. Kituna teh bari ngasakilat newak budak nyaeta Jang Udan. Atuh Jang Udan teh keur sare meuni reuaseun. Bari kokoceakan, ma patulung, ma patulung. Kituna teh bari roroesan. Tapi ku Patih Si Hungideng teu didenge. Terus Jang Udan dipanggul anu saterusna piur mabur ka awang-awang. Bari mawa Jang Udan dituturkeun ku sora angin anu ngaheung. Lila-lila sora angin teh ngiles tuluy mangprung ka nagara Siluman Bagong nyaeta nu aya di Gunung Poek. Hari biumi harita cecerewetan kokoceakan tulung
kituna teh bari ruah riwih pikawatireun. Ningali budak ngan hiji-hijina dibawa ku siluman. Hari-harita Mang Ajang tetalangke gancang keluar. Saterusna nakol kohkol. Eta kohkol ditihtirkeun, sorana meuni tarik kabawa ku angin cing saleor kakaler kaki dua kawetan. Atuh warga nu deukeut oge meuni rareuwaseun. Sakabe warga kampung Buhun tarurun, kop kana bedog, kop kana paneunggeuh. Aya oge anu mawa tulak panto. Malahan mah harita di posrona teh anu keur karona teh nyaeta Mang Udin, Mang Kardun, jeung Aki Salatri. Da harita palebe jeung Pak RT mah can kadinya. Aya naon Mang, aya naon Mang, aya naon kitu cek salah sahiji warga bari jeung ngagiwing-giwing paneunggeuh. Wah, cilaka budak kuring dibawa ku siluman kitu cek Mang Ajang pikawatireun, sorana hari weus-weus. Tekung silila co Pak RT jeung palebe. Aya naon Mang Ajang, aya naon ieu teh? Nepikeun ka nakol-kohkol ka ditihtirkeun kieu. Tulungan kuring Pak RT palebe. Itu si Udan dibawa ku siluman. Kitu cek Mang Ajang. Trojol Bi Umi keluar. Nya, tulungan Pak RT palebe. Itu anak kuring dibawa ku siluman. Kitu cek Bi Umi bari ruah riwih. Cai panonna juuh. Manehna kacida sedihna ningali budakna geus aya nu mawa. Kusaha dibawana, kusaha cek Pak RT. Itu dedegahna nama siluman da panonna sipit ngan hurung. Buluna meuni sarareukeut. Irungna namru siga irung bagong. Kitu cek Bi Umi. Tekung sila cul Mang Udin jeung Mang Uki. Aya naon ieu teh, aya naon. Itu Mang Uki. Itu budak kuring dibawa siluman. Atuh sararea ngahuleng lain dikieuna. Reuwas kacida. Ayeuna mah wayana tu eta susulan Aki Sanusi. Sok buru gancang. Kitu cek Pak RT marentah ka wargana. Kun baelah ku kuring cek Mang Kardun. Anu saterusna Mang Kardun indit rurusuhan rek nyusulan Aki Sanusi. Atuh di dinya teh di kampung Buhun ngadak-ngadak riweuh. Jojo daratang ke imah Mang Ajang. Malahan mah harita ge den ganda ge disusulan ku Aki Sanusi. Aki Sanusi kaketrok ka imahna Bi Amah. Assalamualaikum Den ganda, Den. Kitu cek Aki Salatri. Atuh ganda jeung Bi Amah anu harita sarua can sare. Guragiru Murufanto
tuluy ngalantulak prai panto dibuka. Aya naon Aki? Aya naon? Kitu cek Ganda. Nyaki aya naon? Ini asara ribeuh kieu ieu teh di kampung urang teh. Itu biamah. Oke Den Ganda. Si Udan budakna Mang Ajang dibawa ku siluman. Kebeg. Ganda lain di kieu ngagebegna. Huleng ngahuleng miraga meneng. Nah ieu siluman naon deui anu ngaganggu? Pan rarasaan mah siluman buta geus moal ngaganggu. Siluman bagong ge moal ngaganggu. Komo ari siluman orai mah da geus sidik sobat manehna. Ya tuh hayu Ki urang ka imah Mang Ajang. Wayana mah kunci panto maulah ka mamana. Kitu cek Ganda. Nya sok atuh Ganda ka ditu tempo. Bisi ayana naon? Cek bianah. Anu saterusna bianah mah nulakan deui panto asup ka kamar ngeukepan Nyi Asih. Anu saterusna Ganda muruk ka imahna Mang Ajang. Dirinya geus ngumpul jelema ngaliud. Malahan mah Aki Sanusi ge geus aya di dinya. Geus kasampak. Sok Jang Ganda ka jero ka dieu, ieu Aki geus di jero. Kitu cek Aki Sanusi. Atungan kalacat we. Ganda jeung Aki Salatri asup ka jero imah. Malahan mah sawareh mah ngarumpul di luar. Da teu kaasupkeun. Imah imah Mang Ajang nyaeta imahna leutik, jaba pampangna mah bisi rungkad. Kumaha ieu teh mimitina Mang Ajang? Kitu cek Aki Sanusi. Kieu Ki mimitina mah abdi teh keur ngobrol we jeung bapana. Malahan mah mimitina mah yen si Udan teh aya nu mere duit. Aya nu mere duit satalen ti hiji kolot, tapi eta kolot teh si Udan ge teu apaleun. Da sigana mah lain urang dieu. Atuh sararea ngahuleng. Pok Aki Sanusi nyarita deui. Terus anu saterusna kumaha? Sok terangkeun ka Aki. Aki panasaran. Ya sok Bibi terangkeun. Kumaha ieu teh nepikeun ka kajadian kieu? Kitu cek Pak RT. Atuh anu saterusna biar mah rakdek nerangkeun mimiti kajadian. Si Udan dibere duit ku hiji kolot. Anu alasanna mah nyaeta rek nanyakeun Juragan Onot. Malahan mah cenah ku si Udan teh dibejakeun yen Juragan Onot mah geus maot. Si Udan dibere duit satalen. Anu saterusna duit teh ditarima ku manehna mah malahan mah dibalanjakeun. Dicaritakeun oge yen Bi Umi mah tadina ge moal narima, da manehna teu puguh rarasaan. Duit teh dibalanjakeun nepikeun ka taruangna. Beres tuang caricing tekung silila datang sora angin. Si Udan dibawa ku tilu makhluk. Panana sipit bolotot moncorong. Ari irungna nambru siga irung bagong, sihungna bijil. Kabehanana dicaritakeun eueuh nu kaliwat. Atuh Aki Sanusi
unggut-unggutan. Kabeh ge unggut-unggutan. Pok Pak RT nyerita. Ieu mah Ki siga siluman bagong anu ti payun nyerang teh ya siga nama. Upami ninggalkan dedegan sareng ina nama. Mohon da abdi ge tadi teh pas bade ka kantor pos teh bade ngarona teh cing teh. Kewe heula kata mah keung tadi teh Ki aya sora angin duh nika cidang ngagelebugna. Kitu cek Pak RT. Nya sigana mah kana kituna. Tapi ieu saha jelemana anu los-los ka dieu. Da cek pangrasa Aki mah lamun urusan siluman mah da geus beres. Ngan ieu mah aya jelema anu ngadon ka dieu neneangan tumbal. Atuh anu saterasna ieu teh kumaha Ki? Abi janten bingung nyangakeun we ka Aki. Kitu cek Pak RT. Mohon Aki, kumaha ieu teh tulungan atuh. Deureut teuing si Udan. Budak abdi ngan hiji-hijina tetuah teu dosa. Nepikeun ka dibawa ku siluman. Nya, keun heula cing sabar. Cik, jang ganda tempo heula ka ditu mayitna si Udan. Kitu cek Aki Sanusi nitah ka ganda. Ganda teu hararese. Terus ningali budak nyata Jang Udan. Breh katempo. Yen nu ngagoler teh lain Jang Udan tapi mangrupa gebog. Anu saterusna ganda nyampeurkeun deui. Pok ganda nyarita. Ieu mah Ki oge ka bapa-bapa mamang-mamang sadayana kajantenanana mah sapertos kajantenan abdi. Atuh kabeh ngaharuleng. Berarti bener yen ka urang teh aya nu ngahaja neangan tumbal. Nya kieu we ti Aki mah. Aki rek mentes ka hidep Jang Ganda. Wayahna ku ujang susul ka ditu ka nagara siluman bagong. Aki mercayakeun. Da Aki mah ieu teh pang-pangna mah geus kolot. Kurang tanaga. Kitu cek Aki Sanusi. Oh, mangga Ki, mangga. Tah kieu Mang Ajang. Oge Bi Umi keun. Ulah loba ting pikiran ayeuna mah urang akalan. Keun. Jang Ganda cenah nyusul ka ditu da yakin ieu teh dicokot ku siluman aya nu ngahaja ngawadalkeun. Kitu cek Aki Sanusi. Atuh ngadenge kitu mah Mang Ajang jeung Bi Umi rada tenang. Mang Ajang jeung Bi Umi percaya kana kasaktianana Aki Sanusi. Jeung Mang Ajang, Bi Umi jeung sararea ge memang geus apaleun yen Ganda ge geus narima ilmu ti Aki Sanusi. Malahan mah disebutkeun murid kahiji Aki Sanusi. Sok ayeuna mah pangku eta Jang Udan. Ka dieu we ka tengah imah ame kasaksian ku sararea. Atuh sanu saterusna mayit Jang Udan dibawa ka tengah imah. Sangeusna diamparan ku samak tuluy dirurub ku samping kebat. Kajadian di Kampung Buhun teh bener terus-terusan pisan. Malahan mah cek pikiran Ganda ieu masalah kudu dituntaskeun.
Iya masalah kudu bener-bener dibereskeun, lamun teu kitu salilana pasti ngaganggu ka warga kampung Buhun. Ganda teridon lamun kampungna salilana diganggu. Ki, mohon atuh abdi mah sejak kaditu teh we bade angkat ka nagara siluman. Nyuhunkeun piduana we ti aki oge ti sadayana, kitu cek Ganda. Nya jik jang. Sok langsung we udag, tong dilila-lila teuing. Da sigana mah karek nararepi. Mohon, jang Ganda sok ke didoakeun ku PRT. Mohon jang sok, kalau bege ngiring ngadoakeun. Nya jang sok, didoakeun lah ku Mamang. Aki oge ngadoakeun sok Den Ganda sing hasil percayalah aki mah kaden mah kitu cek aki Salatri. Anu saterusna Ganda tuluy kaluar geus aya di luar manehna ngawatek ajianana, ajian khusus paragi datang ka nagara siluman. Samemeh kitu ge nyabak heula dina cangkengna nyaeta pecut anu salilana teu leupas ngan cenah bisi tinggalin di imah pasti cabak aya. Geus kitu ngawatek ajianana anu pamere ti Ki Sanusi. Ganda ngageblik taneuh 3 kali. Beres kitu dibarengan ku sora angin nu ngagelebung. Blesat! Awak Ganda ngablesat nuju ka awang-awang. Ngablesat tarik lain di kieu eta awak Ganda telila les sora angin teh leungit. Harita Ganda langsung nuju ka Siluman Bagong. Ganda nempo ti luhur awang-awang, nyorot nempo ka handap bari ngawatek ajianana. Tidinya siga aya sinyal cahaya anu babarasatan katempo ti hiji wilayah nyaeta ti nagara Siluman Bagong. Anu saterusna Ganda nyirorot ka handap. Awakna ngablesat lir manuk heulang nurek nyokot anak hayam. Celek. Suku Ganda ngajejek taneuh. Terus Ganda ulak-ilik. Didinya karasa leun di kieu tiis nyecep beda jeung di na alam manusia. Memang eta geus kaasup wewengkon Siluman Bagong. Karasa tis jeung geumanana. Anu saterusna Ganda lah maju ka hareup. Tidinya katingali aya gapura anu kacida gedena. Eta gapura ditaretes ku inten berlian. Didinya aya gulang-gulang anu keur ngajaga aya meureun kana genepan mah. Lujag lejeg we bari mamawa tumbak. Sok Ganda ka hareupeunana. Hei, gulang-gulang. Atuh gulang-gulang nu keur ngajaga teh meuni reuaseun. Pok eta gulang-gulang nyarita. Bari panona melotot melak cangkeng. Hai, manusia. Rek naon sia jono-jonokan dia, ha? Ayo, balik ka ditu. Sangan rek ka nagara aing. Kitu cek gulang-gulang bari melotot. Pok Ganda nyarita. Gulang-gulang teu bisa. Kaula panggihkeun jeung Raja Andika. Sebab Raja Andika geus wani-wani
nyokot ti bangsa kaula nyaeta ti kampung Buhun. Kitu cek ganda sorana tegek anona mencrong seket. Bari diwatekku ajian pangabaran. Wah, kurang ajan sia. Wani-wani. Eta manggeus jatah urang dieu. Sia teh kudu pipilun kana urusan-urusan aing. Kitu cek gulang-gulang. Trojol gulang-gulang nu hiji deui datang. Hei, manusia, ayo balik. Montong jor-jor ka dieu. Ayo. Besi cilaka sia. Kitu cek gulang-gulang nu hiji deui. Atuh dikitukeun teh ganda lain dikieu nafsuna. Ngasakilat ganda narajang ku peurepna meni ngahiung bangbaraan. Perep ganda ngabiur lempeng. Misilek deui perep ganda nu tarik tur buleut ngahantem kana sirahna gulang-gulang. Hiu. Aduh, kulang ajar sia. Ieu hulu aing. Kitu cek gulang-gulang bari muringis. Sirahna dipapeg ku perep ganda anu sakitu tarikna. Atuh ningali kitu mah gulang-gulang anu sawareh teu caricing jeleng laluncatkan kabehanana. Kabehanana nyerang ti kenca jeung ti katuhu. Perep cing balaliur cing balalesat. Arek ngareweg ganda. Tapi ganda teu hararese gancan ngawatek ajianana. Tina dampaleungeun ganda nyarepeng. Haseup ipis. Heu. Eta hulu balang anu nyuruntuh dicabok, anu ditonjok, anu ditajong. Atuh ngansako teap. Hulu balang nu genep teh cing karoroceak. Anu satresna les leungit nuju ka karaton. Beres kitu ganda tuluy maju ka hareup. Maksudna arek ka karaton siluman bagong. Ari harita di karaton nyaeta geus aya patih jeung raja nyaeta raja kadua raja jejeunan nyaeta Prabu Sihung Runcing jeung Sihung Hideung. Teu kanyawan ti samemena col hulu balang. Cenok eta hulu balang nyembah. Musti kalaupun hulu balang bade nyangakeun semah pangabaktosun ka Gusti Prabu oge ka Gusti Patih. Wah, ditarima hulu balang. Aya naon? Kitu cek Prabu Sihung Runcing. Aya naon hulu balang? Sani Kang Gusti, itu di luar aya nu ngamuk. Kitu cek hulu balang. Beres nyebutkeun kitu, col ganda kadinya. Panona encrong seket ka Prabu Sihung Runcing jeung ka Patih Sihung Hideung. Pok ganda nyarita. Siluman bagong, lepaskeun anu tadi dibawa ku Andika. Lamun ieu Andika teu wani ngalepaskeun anu geus dicokot tadi, tan wande ieu karajaanku kalau bakal dihancurkeun. Kitu cek ganda. Pari melak cangkeng panona seket mencrong. Wah, kurang ajar. Manusia wani-wani datang ka dieu, rek ngadon sosoroh kojor.
Saha maneh ngaran jeung ti mana tujuan maneh naon ka dieu? Kitu cek Prabu Sihung Runcing nanya ka Ganda. Oh, besi hayang apa tah ieu anu ngaran si Ganda ti kampung Buhun. Maksud jeung rek tujuan rek nyokot budak anu dicokot ku maneh ka dieu. Kebeg. Lain dikieun Prabu Sihung Runcing, Patih Siung Hideung jeung para ponggawa kabeh lain dikieu ngakebeg reuaseunana ngadenge ngaran Ganda. Pan harita teh anu basa nyerang kadinya teh basa diserang ku siluman ku oray nyaeta ku Nyimas Gelung Ayu teh nyaeta dibarengan ku Ganda. Uleng ngahuleng. Tapi di dieu Patih Sihung Hideung anu dibere kapercayaan ku Prabu Sihung Runcing, manehna kudu bener-bener tanggung jawabna. Cedok. Patih Sihung Hideung nyembah. Sadika Gusti Prabu keun ieu mah urang payunana ku kaula. Kitu cek Patih Sihung Hideung. Nya Paman Patih sok. Sing hareupan laku Paman Patih. Kitu cek Prabu Sihung Runcing. Sanajan manehna geus seber ngadenge ngaran Ganda. Tapi sanajan kitu da eta mah geus sidik jatah manehna. Tumbal anu dibikeun ku Bahnara ka manehanana. Teu bisa kitu wae. Teu bisa dicokot sangeunahna bae. Pok Patih Sihung Hideung nyarita anana melotot bari nangtung. Hei, malusa. Kaula apa ka Andika? Andika anu harita nyerang ka dieu jeung siluman oray. Tapi Andika kudu boga aturanana. Yen nu dicokot ku kaula tadi eta mah geus disebakeun ku bangsa manusia anu munyung muja ka kaula. Wayahna aya balik deui. Ku kaula sampai ka mana moal dibikeun eta budak. Sabab eta mah geus hak geus alas kaula. Kitu cek Patih Sihung Hideung. Atuh Ganda lain dikieu napsuna. Oh kitu. Bae lamun kitu mah Sihung Hideung. Berarti ieu nagara ku kaula daot-awut. Cek Ganda. Bari ngageblikeun suku tilu kalina. Rieg. Eta karaton ngadak-ngadak ngarieg. Atuh Prabu Sihung Runcing jeung Patih Sihung Hideung mending ngagebeg. Pok Patih Sihung Hideung nyarita. Hei, malusa. Ayo di luar. Lamun bener siaya kawani. Cak Patih Sihung Hideung bari jeleng loncat keluar. Atuh ditangtang kitu mah Ganda oge teu hararese jeleng Ganda keluar. Cek pikiran Ganda, ku aing rek diayonan heula sampai ka mana. Lamun teu kitu bakal tutumaneun. Harita Ganda jeung Patih Sihung Hideung geus paprong-prong pasing hareup sing hareup saling pada ngadu pangabaran. Hei, manusia. Kaula rek ngomong ka Andika sakali deui. Apa rek balik? Apa rek hayang mo dari dieu? Kitu cek Patih Sihung Hideung bari molotot. Oh, teu sagampang kitu Sihung Runcing. Ya, keur ngalan si Ganda. Moal dipanglupatkeun hayo. Tong boro Andika saurang. Turunkeun Raja Andika, kabeh prajurit ka dieu. Hayo kepung kaula. Kagok. Kitu cek Ganda.
kurang ajar, kunyuk. Yuk, Patih Naga Hideng, Patih Sihung Hideng, yuk narajang. Perut ngabiur, bang baran, maksud narek ngagedor, sirah ganda. Tapi ganda ge ngasakilat ngagilek los. Serangan Sihung Hideng ngageblos ngakan angin tolonjong. Awak Patih Sihung Hideng nolonjong. Tapi ngasakilat Patih Sihung Hideng malik deui awakna narajang nyauk. Maksuda arek ngaburak barik pejit ganda. Gadangan sakilat narik kuda-kudana ka tukang saeutik plos. Serangan Sihung Hideng ngageplos tolonyong. Awak Patih Sihung Hideng nolonjong. Dina kayan kitu gadangan sakilat najongkeun suku katuhuna. Hyet. Kami selek deui. Suku katuhu ganda nanggal pisan kana sirah Patih Sihung Hideng. Patih Sihung Hideng ngaguak. Sirahna asa bencar ditajong ku suku ganda. Waduh, kurang ajar, kunyuk. Bener ya manusia. Lain antepun. Ku aing nu kieu di paragatkeun nyawana sia. Kitu cek Patih Sihung Hideng. Bari kituna teh Patih Sihung Hideng sakilat ngagibegeun awakna. Jangelek. Manehna ngajadikeun bakung anu kacida gedena. Awakna ngajungkiring. Sihungna picil. Meuni narol tur meuni sarareukeut. Panonna anu namru tur panjang. Panonna melotot mencorong. Sebut. Eta bagong kajajaden teh nyaeta Patih Sihung Hideng narajang. Awakna nyebrut tarik kacida rek nenggar awak ganda. Ku ganda teh diantep teh digiwarkeun. Sakilat ganda ngawatek ajianana. Tina leungeunna kaluar hiji cahaya bodas anu kacida ngageburna. Yuk. Awak Patih Sihung Hideng narajang ngan sakilat dipapag ku ganda ku leungeunna didorongkeun ka hareup. Beledug. Aya sorang ngabeledug. Ari kacida ender. Napikeun ka eta karaton ngarieg sigarek runtuh. Dibarengan jeung ku eta Patih Sihung Hideng ngoceak. Ngacerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Awakna asa diduruk, awakna asa dibelem. Tuwuk. Itu teh bari kugulutukan. Anu saterusna awakna leungit jangelek ngajadikeun deui awak anu asli nyaeta Patih Sihung Hideng. Ayo, rek kumaha? Maju. Kitu cek ganda. Harita Prabu Sihung Runcing ningali kitu gancang keluar. Gegag, gegag, gegag. Awakna ngagegag nyamperkeun ka ganda. Ningali patihna geus bobor karahayuan. Wah, kurang ajar kunyuk naun. Siarek ngadon nyen masalah di negara aing. Lamun kaya kitu mah ku aing dicangkalak. Ku aing moal diantep. Kitu cek Prabu Sihung Runcing. Anu saterusna Prabu Sihung Runcing ngawatek ajianana. Tina leungeuna
keluar seep waktu